Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna? Para mitra sadayana. Sanggeusna Jang Aris kurah koreh sakedeung kana wadah pakaianana. Gek. Laju Jang Aris diuk deui digigireun sobatna. Gep. Jang Aris nyekel kana leungeun kencana Jang Didin. Jang Didin masih kene can eureun kurang kerungna. Halisna kerung meh tepung. Yeuh Din, keur modal kawin lumayan. Gancang ayeuna mah tanyaan Nyi Adah. Mengpeung aya keneh waktu anu cukup. Urang babarengan kawina Din. Ceuk Jang Aris kalayan ngomong kitu nate bari aya anu dikepeulkeun kana leungeun sobatna. Atuh Jang Didin beuki kurang kerung deui bae. Sigana mah keur ngira-ngira barang naon anu cikene dikepeulkeun ku Jang Aris teh. Anu karasana tiis sarta teuas jeung rada ampeg deui. Riz, Jang Didin nepi ka pohara ngajenghokna sanggeus nempo anu aya dina leungeunna. Sabab anu dikepeulkeun ku Jang Aris teh tetela geuningan emas gelempengan anu kira-kira 2 ramueun kolot gedena. Ulah gandeng atuh, aya indung urang jeung bapak urang di luar. Gancang Jang Aris ngantelkeun curug kana bibirna minangka tanda sangkan Jang Didin teu ngaluarkeun sora. Ieu teh asli, babal asli teh. Jang Didin siga anu cang saya. Kitu nate jadi semu haharewosan ngomong nate. Ari ayeuna mah. Nya asli atuh Din, mah nya palsu. Maok nu saha maneh menang nu kieu, Riz? Kus, arina naon teh sok ka mana wae. Pamali atuh puak paok mah, Din. Nya di mana atuh maneh menang nu kieu, Riz? Kieu ye Din, basa keur di pasantren. Urang teh manggi emas 3 gelempeng. Dituduh tina ngimpi tadi nama. Anu 2 gelempeng dikakolotkeun. Anu hiji deui mah eta anu keur dicekal ku maneh. Maruk duit di mana atuh kolot urang nepi ka bisaeun ngomean imah teh Din. Pan kanyawan ku maneh oge. Kolot urang mah ngan ukur buburuh ngabedug pagawean sapopoena oge. Kalain hasilna ngan ukur mahi keur dahar. Tah kuring teh manggi emas 3 gelempeng. Nu 2 dipake modal kawin jeung meneran imah. Tah anu hiji deui kamanehkeun Din. Geus beda deui caritana Jang Aris mah. Mangsa nyaritakeun ngeunaan asal muasalna eta emas. Antara keterangan anu dicaritakeun ka Jang Didin jeung kanu dicaritakeun ka kolotna. Jang Didin teh langsung ngomong, malah hulang-hulang siga keur aya anu dipikiran. Tah, basa urang ka maneh teh geuning mere duit keur meuli domba teh Din. Sabenerna eta teh ngaluarkeun zakatna. Tapi tong bebe jaka sasahanya. Kolot urang oge ulah sina nyahueun deui. Dari bebe jaka kolot mah urang teh ngan ukur manggih 2 gelempeng Din. Jang Didin malah ngahulang deui salila. Tapi sanggeusna terus-terusan Jang Aris nerangkeun mah nya sok sanajan sigana mah ngan ukur katerangan anu dijanjieun. Antuk nama Jang Didin bisa percaya oge. Duh, nuhun pisan atuh Riz. Sagala wujud kahadean maneh ku urang mah moal dipopohokeun Riz. Jang Didin nunuhunan. Kitu nate kalayan dibarengan ku beusna Cimata anu pinuh ku kabunga. Nya, keun we mata kitu oge geus milik maneh Din. Jung, ayeuna mah geura ka pasar, geura jual eta emas teh. Ka Mang Akoh ngajualna. Jujur eta mah jelema Din. Oh, Mang Akoh nyaho urang oge eta mah. Jalma anu paling kapercaya toko emas mah. Nya alus atuh ari geus apal mah. Jung, mengpeung beurang keneh Din. Hati-hati we di jalanannya. Jeung kadeh deui. Tong poho zakatna Din. Sanggeus nunuhunan deui mah pikeun anu kasabaraha kalina. Antukna Jang Didin gura-giru ninggalkeun imah sobat dalitna. Ari Jang Aris saleosna Jang Didin teh ngojengkang ngadeukeutan deui wadah papakean.
sanggeus kurah kores sakedeung gorehel Jang Aris ngeluarkeun peti leutik anu ukuranna kira-kira sagede asbak. Tutup eta peti dibukakeun. Kosong taya eusian eta peti teh. Sup Jang Aris ngasupkeun leungeunna. Aneh, bet asup samet sikuna. Katembong Jang Aris peureum sakedeung bari rumpu rampa. Siga keur aya nu dirarasa. Teu kungsi lila Jang Aris narik deui leungeunna. Teuing ti mana jeung teuing kumaha carana, leungeun Jang Aris geus ngekeuweuk gelempengan emas. Anu ayeuna mah ukuranna teh kawilang gede. Saukuran jeung pigeulangan. Jang Aris unggut-unggutan bari neuteuk emas gelempengan anu keur dicekelna. Tapi teu lila gura-giru eta emas teh diasupkeun deui kana peti. Mangsa kadenge gebligna sora suku anu ngadeuketan ka rohangan kamarna. Sanggeus turu peti ditutupkeun deui mah gancang bae. Eta emas teh dibebeskeun deui jeung petina kana tumpukan pakaian. Keur naon, Riz? Kadenge ku Jang Aris sora nyilam anu nalek ka dirina. Meresan acuk mah temal Jang Aris kalayan teu kungsi ngaliuk-liuk acan. Oh, ari Jang Didin aya naon, Riz? Siga anu rurusuhan kitu geuning balikna teh? Hilap saurna teh. Dipiwara ngagentosan bini suku ku tatanggina mah eta teh. Temal Jang Aris sakeunana. Ari ngomong kitu teh bari malikeun awakna kanu jadi indungna anu harita keur ngajanteng dina lawang kamar. Oh, asukan teh naon? Mama rek masak heula nya, Riz. Si bapak bisi kaburu balik manten can barang pasak ieu teh. Muhun mah Aris oge da bade nyusulan si Didin ieu teh. Rek nyusulan, rek ulin. Rek sakalian meuting moal di Cilanjung, Riz. Ah moal mah ieu mah amang we wungkul. Teu ngomong deui, geus kitu mah nyilam ngoloyor ninggalkeun anakna. Sedengkeun ari Jang Didin sainditna ti imah Jang Aris teh. Lengkahna gaganjangan siga anu sumanget pisan. Nepi ka sakalieun pasangrok jeung warga anu nanya oge. Nembalanana teh teu kungsi ngarandag heula bari leumpang. Teu kacatur kumaha lila di jalana. Jang Didin geus nepi ka pasar. Anu aya di hiji lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur Cilanjung. Kur hiji-hijina sigana eta pasar teh. Dari Jatilinduh jeung di Cilanjung mah eueuh pasar. Basajan pisan wangunana oge. Malah lolobana mah ngan ukur ngampar. Can aya kandaraan anu balawiri model kiwari deui. Paling oge sado jeung sapedah ontel sabaraha siki. Ting pedah can aya jalana meureun ari pikeun kandaraan mesin. Atawa ting kumaha? Ngan anu jelas mah sakur anu ka pasar teh lolobana mah badarat gitu laleumpang narumpak sendal jeung tarompah. Bari waktu harita mah listrik can asup ka lembur-lembur. Sanepina ka pasar anu dijugjug ku Jang Didin teh tempatna Mang Ako. Nyatana nu sok ngajual atawa meulieun emas. Bade ngagaleu emas, Jang? Tanya laki anu kungsi meuli emas ti Jang Aris. Anu tayuhna mah anu ngaranna Mang Ako teh eta teh. Bade ngical, Mang. Oh, bade ngical. Cik, ningal barangna tuh, Jang. Teu talangke ku siwal song. Jang Didin musiwal langsung ngasongkeun emas ka Mang Ako. Ke. Asa sami pisan barang teh sareng anu ti payun anu diical ku saurang jajaka ieu teh Sujang. Mang Ako rada kurang kerung mangsa nelek-nelek gelempengan emas anu harita keur dikekeuweukna. Saha, Mang? Duka saha ari jenengan nama hilap deui mamang teh. Upami telepat mah urang Jatilinduh eta jajakat teh Sujang. Nya jati ieuh. Jatilinduh jati ieuh kitu. Asa jati ieuh, Jang? Jatilinduh panginten Mang. Tah eta nya Jatilinduh. Antosan sakedapnya, Jang. Urang pariwas heula ieu emas teh asli atawa palsuna, Jang. Antosan. Jang Didin timbang unggul. Geus kitu mah Mang Akoh anteng mariksa barang. Jang Didin kalawan sabar ngadagoan. Leres sami pisan ieu mah barang teh Sujang. Upami bade ngical deui mah ulah kasasanya ka Mamang we ngical kieu mah, Jang.
Cek Mang Akoh sanggeus rengse mariksa emas gelempengan Jang Didin. Jang Didin timbang unggek deui siga anu hoream loba ngawangkong teh. Tayona mah geus teu sabar hayang geura narima duitna. Ngartieun siga mah Mang Akoh oge. Da bubuhan geus lila sarta geus nyang hareupan rupa-rupa jalma anu ngadon datang ka dirina. Matak teu diengkengke deui. Sanggeus ngitung duit anu saluyu jeung harga barangna. Song Mang Akoh mikeun duit sakerese ka Jang Didin. Nepi ka molotot sarta calawak Jang Didin oge mangsa nempo duit anu sakitu lobana teh. Jang, cios diijal teh tau moal ieu emas ya. Cek Mang Akoh mangsa nempo Jang Didin anu malah bengong. Nya cios mang cios. Tema Jang Didin. Kitu nate bari gura-giru ngajewang keresek anu pinuh ku duit. Nepi ka ngageleter dua leungeunna oge. Etang heula bilih kirang Jang. Ah, teu kudu mang, geus percayalah ka Mamang mah. Tempas Jang Aris jadi pohoe sigana teh kana basa lemes mah. Geus kitu mah Jang Didin gura-giru indit ditempokeun ku Mang Akoh anu nepi ka gogodeg sagala. Sabab Jang Didin nepi ka siga anu teu inget pikeun amitan-amitan acan. Sedengkeun tepati jauh di tukangan Jang Didin. Harita katempo aya 3 jalma anu nuturkeun eta 3 jalma pangawakana kaleker anu salah saurang di antarana tetela geuning si Ajo eta teh. Bakal mencekil imah euy. Cek si Ajo ngaharewosan ka baturna. Kitu nate ari paneutepna mah tetep museur ka Jang Didin. Kalayan titincakeun mah sigana teu ditempo-tempo acan. Hayu ah piulaan, ari bener urang Cilanjung mah eta benyit euy, hayu pilahan ah, piulaan. Teu kungsi nembal, gancang si Ajo nyokot jalan pamotongan, dituturkeun ku 2 baladna. Curela celeng. Sanggeus kira-kira eueuh anu nempoeun mah, si Ajo katut 2 baladna ngacorelat. Kalayan dina gerakan siga nu harampang pisan. Sanggeus lumayan lila antarana si Ajo jeung 2 baladna ngarandeg di hiji patempatan anu rada suni. Anu geus asup ka wewengkon lembur Cilanjung eta teh. Teu kudu diparentah. Sanggeus si Ajo miheulaan nyalingker kana rerungkunan mah 2 baladna oge gancang nurutan. Paneuteub si Ajo jeung 2 baladna museur nempuan jalan anu aya di hareupeunana. Sanggeus lumayan lila antarana ti palebah pengkolan harita katempo ngurunyung Jang Didin kalayan paroman siga nu marahmai. Nempo Jang Didin geus katempo rigigna ret si Ajo ngareret ka 2 baladna. Nyeh ngajak seuri 2 baladna oge jadi milu pating serengeh tanda anu geus ngarti. Beuki lila lengkah Jang Didin beuki ngadeuketan ka tempat anu keur dipake nyumput ku si Ajo jeung 2 baladna. Si Ajo jeung anu sejena ka tembong geus taki-taki tatan-tatan. Malah nu saurang mah geus ngekeuweuk kana balati leutik sagala. Celeng. Sanggeusna Jang Didin persis pisan aya di hareupeun panyumputanana. Si Ajo katut 2 baladna gancang pating garajleng nyegatan jalan Jang Didin. Nepi ka pohara ngarenjagna Jang Didin oge. Sahari barane atra pisan aya kasieun anu kagambar dina paroman Jang Didin. Montong loba bacot sia, gancang pasrahkeun eta duit deuleu, gancang pasrahkeun. Lamun hayang salamet kitu oge, gancang. Balan si Ajo ngacos balatina. Sadar kana bahaya anu keur disanghareupan, gancang Jang Didin malikeun awakna. Sarta nu saterusna mangabretak lumpat ninggalkeun anu tiluan. Curela celeng. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan gesitna, si Ajo gancang ngudag. Sarta tungsi lila oge geus ngajega nyegatan jang jalanan Jang Didin. Jang Didin gancang ngarengkog sarta langsung malikeun deui awakna. Tujuanna marek lumpat deui. Tapi tetela di tukangeunana geus pating jaraga 2 balad si Ajo. Rek lumpat ka mana sia beunjeu? Gancang pasrahkeun eta duit deuleu, bisi dipodaran sia ku aing gancang. Cek balad si Ajo anu tadi ngekeuweuk balati.
banget Jang Didin ka tembong dumadakan sepapias lir ibarat ugetihan. Cuelat, jeleng, jelegedeg. Teuing ti mana datangna kiwari dikikireun Jang Didin ujug-ujug aya jirim anu make setelan pangsihid. Kalayan sirahna kahalangan ku tergos beureum. Anu katempongan ukur nembongkeun sapasang panon anu gulal giler nyetenan kana rengkak gerak-gerikna si Ajo sarta kadua baladna. Waduh, aya si tergos beureum. Cilaka ki carana mah euy. Gerendengna si Ajo siga nu pohara ruaseunana. Lain si Ajo jeung dua balad wungkul anu katembong ruas teh dalah Jang Didin oge sarua ruas. Sok nyisi si tergos beureum ngareret ka Jang Didin semu ngosom sorana teh siga nu keur ngaheum-heum rarawuan jieunan CEH eta teh. Atuh Jang Didin gancang ngagugu. Narek naon? Ilaing ngadon pipileueun kana urusan dewek geul koplok. Hayang modar sia teh. Balad si Ajo sosorongot sarta tunjuk ku balatina. Montong ngarampas barang batur atuh lur. Teu hade kalakuan kitu patut teh. Halah, loba bacot sia. Dipodaran sia ku aing. Ya! Bareng jeung gorowokna, balad si Ajo langsung narajang. Kurilapna balati anu katojo ku panon poe nyuruwu korek nubres kana dada si tergos beureum. Gila keplos. Si tergos beureum sakilat ngagiwar. Nepi ka balad si Ajo nyolonton alatan panarajangna ngeplos sarta kabawa ku tanagana sorangan. Dina kayan awak lawan anu keur kurang kasaimbangan. Kalian sakilat si tergos beureum ngajajakeun dampal sukuna kana bujur lawan. Sabu kebut walau. Geus teu bisa disingkahan deui, balad si Ajo nepi ka nyuksruk nyium taneuh garing. Nempo kamampuan si tergos beureum anu samodel kitu, gancang si Ajo ngareret ka baladna nu saurang deui. Geus surti sigana mah, anu direretna gancang unggek. Hiya curela jeung si aku hiu kus. Meh bareng si Ajo jeung baladna patinggal rajleng ngayakeun panarajang. Tajongan jeung tonjokan nepi ka pating hariuk bangbaraan. Siga nu hayang majetkeun kana badan si tergos beureum. Set plos. Si tergos beureum kalian gesit babalicetan. Suat siet nyingkahan runtuyan panarajang. Nepi ka panarajang dua lawana hiji oge taya nu keuna kana sasaran. Yap. Balad si Ajo anu tetela harita geus kuateun hudang deui langsung bae milu narajang. Congo balati tajongan jeung tonjokan beuki rosak nyahcer si tergos beureum. Nepi ka pupuringisan Jang Didin mah mangsa nempo lumangsungna eta galungan teh. Tayuhna mah ngarasa paur sarta mang melangkeun kana keselamatan si tergos beureum. Anu geus jelas keur nyelamatkeun dirina. Tapi teu wani ari mantuan mah daderina mah rumasa taya pangabisa rek maksakeun oge sieun cilaka. Iya sia. Peureub si Ajo ngahiuk rek ngabejadkeun sirah. Bareng pisan jeung jejekan dampal suku saurang baladna anu rek ngalabin curang lawan. Sarta nyuruwukna peso balati anu rek nobros ka kemplongan si tergos beureum. War! Awak si tergos beureum muter sarta sakilat ngabagi rata panarajangna. Dampal suku si tergos beureum pating jaredak kana dada tilu lawan anu keur ningker sarta narajang dirina. Buk cedak deg anak Si Ajo jeung dua baladna meh bareng pating garoak. Disusul ku awakna nu pating jarengkang sarta pating garedebut ninggang lemah. Pelengking. Si Ajo jeung dua baladna pating puringis bari pepelengkingan. Alatan nandangan kanyeri dina dada jeung dina tonggongna. Puas lebok sia tah jurig Jang Didin nepi ka surak siga nu bunga pisan nempo si Ajo jeung dua baladna ngagaloler teh. Ari si tergos beureum mah ngan ukur ngajega bari neuteub seukeut kanu tiluan. Teu lila antarana si Ajo ngoneal hudang ret ngareret ka dua baladna. Geus kitu mah bretak becir. Sanggeus malikeun awakna mah si Ajo miheulaan mangpret ninggalkeun pakalangan dituturkeun ku dua baladna meni kupat kepot bujurna oge. Waya kalabur sia. Puas. Jang Didin nyurakan
bungah pisan jika nate nampo pamolah Jang Didin anu sarupa kitu teh ari Sitergos Beureum mah timbang gogodeg buru geura balik Sitergos Beureum ngareret ka Jang Didin nya nuhun pis curela cileng les acan mah cacap Jang Didin nyaritana Sitergos Beureum kaburu ngacurelat manten ninggalkeun eta patempatan ninggalkeun Jang Didin anu ukur molohok nempo kacepatan gerakna Sitergos Beureum sanggeus Sitergos Beureum teu katempo mah Jang Didin gura-giru neruskeun deui lalampahanana anu katunda curelat cileng sanggeus Jang Didin rada jauh ninggalkeun tempat anu samemehna dipake galungan ka tembong aya jirim awewe anu ngajurelat kaluar tina panyumputanana siga nu hayang nyusul si Ajo jeung nu jadi dua baladna waktosna kabujeng seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui.